sebagian kata itu tak ada hormat kata tanya eta khairun lawi alus minat taat tinimang taat jalma teu sakedik jalma tukang taat tapi tara ngahor. Mohon teu sakedik jalma anu taat tapi jalma tara ngahormat. Bujung-bujung ngahormat. Oh moal ngagungkeun mah. Paingan saya katarangan contohna di antawisna Ibnu Taimiyah aya salah satu golongan disebutkeun Ibnu Taimiyah jalma poho ka guruna. Naon sababna? Eta teh ku Allah geus dileungitkeun dihilangkeun ka guru-guruna. Sababna teu ngahormat ka guruna. Leungit poho. Hilang teh. Tak kade bisi aya urat ulah poho ka guru. Kade cek katerangan nyaeta al-hurmatu eta khairun minan taati ari ngahormat eta leuwih alus tinimbang taat. Wih deui anu mah seueur bisa jalma-jalma anu taat ka Gusti